Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Tuh Masya Allah, Gus Dur sarua teu jelas ieu teh cek di PNS, teu jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean, padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa nganu kepanasan Amerika. Guling ka Gus Dur Amerika lah melalui seseorang. Nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae, Amerika ge keur didelegeun bae, rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kamu tajen kumaha lalakonna, tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung, ai urang mah teu bingung tuh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh. Sakitu badak mendingan keneh nu susah teu bingung. Nu sugih mah baringung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh. Berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000, aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya teh geus ambalaya. Berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan. Jadi di jero negara nyeun negara. Ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang yang ngomong gitu nu nyeuna. Antapkeun geus teh mah kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman. Jadi nyana secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya na di jero negara. Kos kitulah mal-mal angges-angges di dieu mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal makan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero. Ge mantak urang mah maning nasehatan anak urang we jeng. Sing ade jeng ulah siar mun deuk mabok sakalian paeh bae ceng. Ya. Tak kolot wara jasa. Da ieu lah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh ya bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak. Ieu nu ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah? Di Indonesia mah tuh kadeuleuan ku urang luar negeri aya huru hara geus golok teh kieu bae. Nyong menang nyaho eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa. Ya di Papua itu lamun urang teu ditahan beak ujianan. Tapi ditahan demi kebangsaan, persatuan umat, ulah sampai huru hara. Sebab naon? Lain Papua nu bergerak, bendera nu berkibar, bendera Israel. Ieu nu dideuleu ku urang. Beuk. Bari di Papua lain sakadar eta nu terjadi. Unggal kabupaten terjadi ekses. Masa sih orang terpancing hantap sebab mayoritasnya Kristen. Ngan orang memohon ke pemerintah ndek datang ka iraha Papua di urusanana. Tinggal sakitu doang ke pemerintah teh. Walaupun mayoritas tapi unggal kabupaten aya musliman, aya mukminan di dinya teh kuat deui lain lalagaan. Lain saeutik jeung lain kakarak eta anu terjadi penganiayaan terhadap muslim di Papua. Mendak sebab terjadi eta urang kapancing ulah babari deuk ngajegurkeun mah, tetapi urang persatuan bangsa
umat dek dikumahakeun. Ingat ke leluhur Bung Karno, ingat ke leluhur NU, ingat ke leluhur orang Kiai kitu di Muhammadiyah, kitu Kiai Dahlan, Kiai Muhammad Dahlan. Saruanya untuk mempersatukan bangsa negara jeung para kiai-kiai di zaman kemerdekaan. Masya Allah kari. Kuari urang dek diacak-acak ulah tenang. Engke aya waktuna lamun geus sekian persen rusakna. Ieu kakarak mulai. Atuh mustika Bung Karno ge aya keneh. Nu mantep engke ge aya deui. Kamari ge aya Soekarno urang dinya teh tapi teu gagah. Ngaranna mah Soekarno. Alah, tapi ngomong pepeleyean segala rupa. Nah yelalawida dapat zakatin ilal bugot. Andai kata Ki Zaid ngaku bahwa geus mikeun zakat ke kelompok bugot, berarti ieu hukum Islam di negara syariat khalifah, berarti anu zakat diurus secara rapi, dicokot dibagikeun ka fungsina masing-masing. Di urang mah dicokot zakat teh dibagikeun di urang mah. Ieu nu salahna. Ngurus dengan sakadar merekrut doang, adapun membagikan aya fakir miskin nu kabagian zakat di pemerintah tek dikumahakeun si negara ngemadak nyen pusing urang. Masnaf nangis jelas, asnaf nangis jelas atuh teh mah kenaon kitu ngaranna zakat mah, tetapi kan teu kadege sugan Jawa Timur dibikeun ka asnafna sugan Jawa Tengah teh jang naon fungsina eta muih nu aya di kabupaten teu bisa noel ka bupati, teu bisa noel atuh ka DPR, fungsikeun eta. Masya Allah lamun bener dek urusan zakat. Nah ieu mah dibikeun ka bugot, lawida dapat zakatin ilal bugot. Begitu ditanya Zaid, ya bagaimana zakat kamu? Kamu tidak menzakat. Sudah Pak. Dikemanakan? Saya berikan kepada bugot. Betul? Betul. Panggil anu narimana. Begitu nu narimana benar-benar enggeus. Jadi lain dibikin ke pemerintah, tapi dibikin ke kelompok bugot. Sudiko biyamini. Benerkeun. Ngan dibenerkeunana dua rupa. Lamun teh mah teu dicurigakeun tanpa sumpah. Lamun aya penyurigaan biyamini sumpah. Lamun memang nyana geus teu aya ittiham, teu aya tuhmah, geus teu kudu disumpah-sumpah. Tapi lamun aya keneh tuhmah, sumpah. Suddiqa. Aya tuhmah biyamini. Masya Allah. Cuma sekedar cerita kitab ieu mah koleksi hati we ja pelaksanaan mah bugot eueuh nu ngazakat eueuh. Lu ngasih banget ngaji beh mentak ieu mah tunduh ge masalah geus. Masalah geus ieu mah geus. Aduh cenah kieu dikitukeun mah tuh kabeneran cenah teh. Emang sia mah beuki hees beneran. Al jizyatin fala di negara aya kafir zimmi, kafir tersebut dipersilakan untuk domisili di urang pakai jangka waktu mungkin setahun, mungkin 5 tahun. Iya per bulana nyana kudu mel, di samping mel bayar diat. Mayar aya orang Amerika di Indonesia emang teu mayar, mayar amankeun, teu meunang ku urang diganggu. Ketika orang diganggu kena sanksi. Sebab naon? Nyana mayar di negara orang cicing. Orang Inggris cicing di negara orang zimmi ngaranna. Teu meunang diganggu gugat ku urang lantaran nyana bayar upeti ka negara. Aya orang Belanda cicing di urang, orang-orang negara luar nu cicing di urang eta teh bayar ka negara. Lamun urang hayang nyaho tanyakeun coba ka ditu ka MPR. Aju menta coba dibere tante urang.
Aduh, urang jauh gitu doang bayar urang teh jauh ka mana lompatna teh bayaran nyana. Suka nyaho jeung sia mah. Pokona mah geus kitu bayaran. Atuh sabodo. Ke kanyawana mah di akhirat. Gitu bae geus. Maksudna atuh sia ka surga aing ka neraka gitu. Atuh gitu ono. Sabodo atuh, mangga atuh. Kafir-kafir di negara urang teh baru ganti mayar teh. Mun carita Islam ngaranna jizyat bayar upeti. Kula boga santri hiji bae ge orang Malaysia keur kataun itu boga deui orang Malaysia. Wari aya keneh di dieu santri orang Malaysia. Eta per bulanna teh kapennya mah kudu email. Teu meunang cicing di urang, kudu email sabulan sakali. Ari diperpanjang ku hari bisa belajarna. Aya aturan-aturan lana sebab nyana teh bangsa asing cicing di urang komo itu mah mel teh maya aya nu mayar dikolektifkeun langsung dipisah aya nu mayar teh langsung karena manehana nama di dia usaha dan lain sebagainya teh aturan pemerintah geus tah tuh kos kitu nah mayar ya kuari aya si Kristian cicing di Indonesia taeta si Kristi orang Inggris agamana Kristen no mantak dengaranan Kristian nyana cicing di negara orang 5 tahun per tahun nyana teh bayar upeti ka negara kuari ditanya panggil Kristi ya tahun ini kamu sudah bayar apa belum? Sudah Pak. Mana tanda pembayarannya? Ini Pak. Salah bayar kamu. Kenapa bayar bukan ke negara tapi kamu bayar ke Bugot? Ya anggapan saya Bugot itu kan sama di dalam negara. Kirain saya mah dia juga punya aturan sama dengan negara. Andai kata si Kristi dipanggil untuk membayar jizyat upeti kemudian nyana iya bebeja bahwa nyana geus mayar kumaha eta fala teu meunang dibenerkeun ala sahih nurutkeun kaul sahih. Berita kedua Bapak Muhali ia dan Ibu Rena candu curug harap pulang karena Mas Wargi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi Bapak Muhali beserta Ibu Rena candu curug harap pulang. Bayarlah uduk na wis teu kabayar. Andai kata pemerintah negara Bapak Kristi supaya bayar dia ternyata pengakuannya nangis mayarna dibikin ka Bugot fala yusaddaku teu meunang dibenerkeun ala sahih sebab jizyat eta adalah iwad daripada tinggalnya di negara. Sementara Bugot adalah kelompok pemberontak anu bener-bener eksisma pemerintah setempat. Walaupun nyana bebeja geus mayar terhadap Bugot tidak bisa dibenarkan, tetap iya si Kristi kudu mayar deui ka pemerintah sebab iya pemerintahan anu eksis pemerintahan negara lain Bugot. Wa kadza kharajun fil sahih kitu kene seperti jizyat kharaj upah. Andai kata di sebuah negara kemudian negara tersebut ngalaksanakeun tentang pertanian, ngalaksanakeun tentang perekonomian, pembangunan pabrik dan lain sebagainya, eta kan kudu bayar terhadap negara. Tanah anu dikelola
pabrik tanahna eta kan tanah negara. Nah ieu kudu bayar ke negara. Kuari hasil tanah tersebut ditanya ku pemerintah atau pajak tersebut ditanya ku pemerintah, padahal pajak batu menang. Ieu jizyah kharaj hasil bumi na kan ari pajak mah tetep aya sakitu, ari hasil mah kharaj mah lain. Andai kata urang teh ieu nyewa tanah ka pemerintah atau membuat pabrik tersebut kan di atas tanah sebenarnya mah di urang mah tanah pribadi, tetapi karena di negara urang teh kudu aya pajak. Nah kuduna mah kieu hasilna sabaraha eta tah hasil tanah tersebut, lamun berhasil bayar ke negara, lamun teu hasil ulah, sebab boro-boro jang bayar ke negara nyana ge teu hasil. Ieu kan kaharti ku otak urang mun make aturan syariat, tetapi kan di negara urang mah sia deuk hasil deuk teu tetep bae sia mah bayar bae ka negara. Ieulah nu teu meunangna. Tah lamun kos kitu mah masalah urang teh tani kemudian aya hasilna. Nah iya hasil tani dibandingkan jeung modal untung, maka ambillah sekian persen untuk negara, masalah. Tapi begitu diteliti aya peneliti khusus, ternyata tatanena teh dibandingkan jeung kitu modal ternyata nyana rugi, ulah dicopot atuh eta tanah teh lantaran boro-boro jang mayar ka pamarentah nyana ge rugi. Kan ngeunah henteu ka otak urang tiis perasaan jeung ase mah tiisan eta. Tapi kan tidak mau tahu negara mah. Nu mantak negara mah bangkrut. Nah, ira di mana ya negara bangkrut? Moal aya nu bangkrut na rakyat. Mantak lamun negara teu bisa ngabangun eta mah negara pangoplo-oplona. Eueur bangkrutna. Pabrik bisa bangkrut tapi bayar pajak mah terus bae. Tanah bisa gambrung ku urang teu bisa ditatanian ku urang, tetapi bayar pajak mah per tahun pan terus bae. Urang teu tani pajak terus, urang tani hasil tahun teu pajak mah terus bae, ku ari batola ge pajak mah terus bae. Kan eta tanu oplo mampus itu tah. Geus kajen lah tanggung oplo geus jana geus. Tetapi atuh bangunkeun atuh nu jelas pajak teh tah. Di APBD teh ka mana mestina ieu mah jalan amburadul tukang endog bareupeus. Ini masalah. Nah, ada ku bangkrut na negara mah di mana ya bangkrut dan negara rakyat nu bangkrut mah. Sebab naon tekanan terus bae. Bayar pajak. Parah. Nu mantak lurah disurakan bae ge aya naik bae di muludan surakan. Assalamualaikum. Sak masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunaon masyarakat geus paham pasti SPPT kajeun kuku bahagia. Mantak masyarakat bupati boro-boro masyarakat bupati naik bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lamun sesuai mah moal dihuhu. Moal masyarakat ke boga etika atuh. Ieu teh melampiaskan uneg-uneg ka bupati lantaran teu akur ieu antara panyokotan pajak jeung pembangunanana. Mantak asal naik bae. Asal naik bae. Asal 5 tahun ka hareup mah moal dadung bisa masyarakat teh. Eta kula mah asa ngadengekeun di mana bae. Asal lurah naik bae masyarakat. Camat bae naik assalamualaikum lam. Itu mah lain ngajawab da masinis. Kunaon eta? Henteu aya di hate. Sebab naon? Ditipu masyarakat ku seorang camat. Padahal mah camat mah ngan sakadar melaksanakeun teu salah teu naon camat mah. Program anu salah kos kitu camat basa pira tujuanna mah ngalaksanakeun apa adanya. Teu salah tapi masyarakat geus nyalahkeun bae ka camat. Ulah. Teu meunang. Nyana mangan setengah salah nageja. Ieu keur carita negara urang, nah ieu tentang jizat. Wa kadza kharajun fil asr, ketika seseorang dipanggil untuk bayar hasil bumi, untuk bayar pendirian tentang pabrik, kemudian nyana mengaku telah membayar terhadap bugot, tidak bisa dibenarkan. Cuma sekedar cerita. Sedaku umat urang mah eungap. Lamun urang usaha di Indonesia emang teu eungap. Sabaraha kali bayar pajak urang teh. Pembelian tanah pertama geus kena pajak negara. Pembangunan geus kena pajak negara.
masuk barang kena pajak, keluar barang kena pajak. Jadi urang teh eureun-eureun pajak jeung pajak bae. Wallahu alam maju jeung teu na pajak nu mantak. Kajen kumaha ge terus bae nyana teh aya dina riba, haram di riba di haram, di riba di haram. Teu eureun-eureun pajak terus bae pajak. Komo ekspor impor. Karek masuk pabrik kena pajak, keluar pabrik masuk eta kena pajak. Engke urang ekspor kuari mah barang teh keluar diimpor, ieu teh pajak deui bae. Engke bahan baku ti luar kena pajak, asup pabrik kena pajak, produksi kena pajak deui, keluar kena pajak deui. Oh glegus ya pajak. Tereur di Indonesia. Sok tanyakeun kanu usaha di urang. Masyaallah. Mantap karyawan deuk hayang mahal, gajina teu bisa. Teu bisa kajian kumaha sebab masyarakat henteu melindungi buruh. Buruh mah geus bae jadi bujangna doang. Nu penting mah pemerintah masuk ke pemerintah jeung ka buruh gedean keneh ka pemerintah. Jen mantap geus kula dibangkrutkeun geus kabeh geus mah hayang usaha geus. Tos cokotan geus pabrik aing teh. Nu mana eueuh aing nyencan. Aduh Gusti Allah doa. Wa yusaddaqu biadin jeung dibenerkeun pengakuan seseorang dina diterapkeun had zaid diterapan hukum kisos kena had. Nah iya ketika ditetapkeun hukum had kudu dibenerkeun ila yasbuta bibainatin kecuali tetepatna melalui saksi walhal annahu la asaralau bari teu aya tapa kamanehanana tentang hadina awakna eta mah geus lain lain masalah ketika dibela bahwa manehanana teu mesti kakenaan kuhat berarti salah ngahukuman atuh eta mah kudu dibubarkeun. Adapun memang manehanana mesti kena setelah diintegrasi jelas kakenaan kuhat laksanakeun hadna. Ketika dibela karena manehanana teu kitu sesuai jeung aturanana bahwa henteu manehanana mah atuh teu kudu, maka selesailah tentang cerita bugot. Urang melanjutkan kitabur riddah. Wallahu a'lam. Aya nu nanyakeun masalah Pak Kiai apa hukumnya badal haji. Kedua untuk siapa aja badal haji tersebut. Meureun nya ngadengin nu haji badal meureun nanyakeun teu. Hajo ngabadalan moal. Nah nyaho bae meureun di ahli sunnah wal jamaah badal hukumnya wajib ketika bapak urang maot kemudian can munggah haji tirkahna aya. Apa itu tirkah? Itu emang sih mentu mondok hese jadi aing ngomong ka kaler ka kidul hese. Tirkah teh harta ditinggal mayit ngaranna tirkah. Oh iya cek aing mondok sia aya nu di pondok bae teu pinter-pinter sebab horenganan lain mondok di kampung pondok kita mah datang ka monar mal pinter. Nah ieu aya seorang manusia maot can ka Mekah aya ditinggalna yakne mayit ninggalkeun harta tak eta teh memeh dibagi kudu diselesaikeun heula hiji hutangna heula bereskeun setelah hutang ayakeun ieu ditinggal mayit can ka Mekah badalkeun ke geus aya keneh sesana karak bagikeun ka ahli waris. Aya jelema maot teu boga harta encan ka Mekah antepkeun atuh deu kebangga badalan atuh set apa geus antep geus paling nyaritakeun badal teh geus anu carita badal teh bapak urang maot aya ditinggalna badalkeun ku anak aya anak maot
karunya bapana dek ngabadalkeun haji hek bae dibadalkeun jang anak lantaran karunya masalah aya mati tinggalna ditinggalna ja anak ngan bapa dek ngabadalkeun masalah sebab aya fatali nasab tapi lamun kieu mah urang hirup bertetangga jeung batur maot dek dibadalan kurang teu jadi itu teh puguh teu karu ngabadalan jana naonan atuh teu bisa kecuali urang minta izin laga keluargana mah enggak minta izin ke keluargana gitu. Waalaikumsalam. Oh bapak, iya. Ada apa? Bapak kamu meninggal, iya. Kemudian ada hartanya enggak ada. Nah, saya kasihan, minta izin mau saya badalkan. Oh baik amat, iya. Sebab mama kamu buat bapak. Waduh, sama ada udang di balik udang sama tuh. Masya Allah Karim tinggal kadenge ku pamajikannya na ye bapak mah bageurna kos kitu cek dia bageurna teu beres bapak mah ayo geura ngabadalan sia kokoprak ye jadi pan urang serba salah tak deuk nyieun kahadean teh aya nu ngahalangan bener teu deuk nyieun kahadean ieu aturanna urang meunang ganjaran sebab urang ngabadalkeun eta kan bener teu. Nah, lamun urang ngabadalkeun nyana minta izin, masalah geus lantaran aya izin teh keluargana, ganjaranana mun urang di akhirat ka sorga pan pamajikan urang ka bawa. Ye, perang sana. Tapi pan dilarang ku pamajikan urang. Ulah dibadalkeun. Ajeun ku kumaha ge? Ieu mah duit bapak, kajen duit bapak ge. Kunaon sih? Da kunaon? Dedengnya lain deui. Aduh, iya soal badal tak. Jadi kesimpulan mah aya hiji jelema maot aya hartana nyana can ke Mekah wajib dibadalkeun heula setelah nyelesaikan hutang. Adapun urang patulah patali jeung batur teu wajib ngabadalkeun. Ieu mah aya seorang ibu nyarita deuk ka Mekah, kemudian can kaburu ka Mekah maot. Bebe ja anakna ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon neng maaf di ngomong deh ke Mekah haju can kaburu datang ka waktuna maot apa wija apakah abdi bisa ngabadalkeun ngahajikeun emak atuh kan tenan si Kangjeng Nabi masalah nah maka jeung bisa eta bae lamun hutang emak boga hutang wajib teh kudu dibayareun ku neng wajib kitu kene hutang ka Allah atuh lamun aya ditinggalna wajib ku neng dibayar tuh kan jelas sakumaha lamun bapa maneh emak maneh boga hutang wajib teh cak Kangjeng Nabi dibayar ku maneh wajib atuh Tuhan ieu ge sarua hutang ka Gusti Allah lantaran nyana can ka Mekah atuh pek bae badalkeun ku neng ka ditu itu masalah yo Abi Muhammadiyah mah teu wajib jak Muhammadiyah ai urusan jeung jelema mah pan eta mah jelas ai urusan jeung Allah mah nya Allah ngahutangkeun kitu Muhammadiyah mah geus lah ulah loba omong Muhammadiyah geus lah siapa teu maca hadis beureudanan aya cenah macana Bukhari tapi eta Bukhari pan eta hadisna tapi teu dipake ku nyana kumaha ngartikeunana meureun nu mentak teu boga silsilah cenah mah Bukhari nu boga silsilah mah urang ahli sunnah wal jamaah mentak ngaji Bukhari ngaji Muslim Sunan Nabi Daud Ibnu Majah kudu boga guru engke urang dibere silsilahna nah sanadna urang di saat nyambung ka Imam Bukhari nyambung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atuh lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda dari manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui.
kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Nah, jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat itu profesi teu kudu di zakatan ya sakali deui teu kudu di zakatan budak sedekah bae tah ieu naon ieu deui perjanaan ti saha. Iya surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana pan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul mah munafik apa henteu waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geun teu naon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung harju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu. Awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu barang terbo gua aing geus pokok disapa, hebratnya disapa ku murid. Pasapa-sapa ulah. Urang mah nyampaikeun bae kiai mah. Ulah haju hayang dituturkeun, nyampaikeunana dititah, hayang dituturkeunana hawa nafsu. Mantek tedek laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajeng ngajak teu meunang. Etalah syariat bakos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilahkeun untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu temenang nyulayaan murid lain murid bahasa urang murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah temenang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah. Kos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna.
kuring majenan dek eureun bae di dieu malah beda jalan eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komo nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang joreka bejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab sama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyah na kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun murid na engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang pan ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jeung lembat tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta jelema naon sababna can dirapihan batinna buating salatna hayang ka alam ku tatangga buating salatna hayang ka alam ku buating puasana teh hayang dunia buating maca sholawatna hayang supaya tokona maju buating tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah tudek dan naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otakku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud kuat bae jeung pamajikan na bentrok unggal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan deuk marah ge teu jadi pan eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah ngareat bae
Syariat ieu keur carita, oh bersyariat betul menang. Minta wirid ka kiai supaya maju dagang, menang bersyariat emang nyana mah datang ka dinya pikiranana daripada menta ka Gunung Kawi. Atuh mendingan ka kiai menta kerjasama geus jeung kiai. Tuh, balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah. Sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tak ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah ja amis. Nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna, maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu. Ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge. Emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya nemantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu. Dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh. Geus dikabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna. Mantak aya norekat jualan limbah, cabok. Teu kaharti. Mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh. Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tahu cok dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah. Eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah aduh tamang geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade ingat deh, lamun orang bersyariat bermake yayasan itu bagus. Naon sebabna kompetisi jeung Kristen, kompetisi jeung Katolik, kompetisi jeung nu sejen. Sok, urang pahebat-hebat malah ulah datang ka sanawiyah aliyah, datang ka universitas. Ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina, si ustadna, si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah ndek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mantak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun. Bag-bagan ubudiyah geus mampu. Arak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru. Teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu. Teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti
coba tiap pasti di daerah motorika mah nun tadi coba keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil ke ku guru sia gaji naon ngaji anu eureunnan bae tang ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya mandeg didinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah penting geus beureum nang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus henteu 2 bae sia deuk dicoba hawa nafsuna coba lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mun dongeng toriko mah aya nu tita lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tah bos kitu mah toriko ejle eta mah ese malam lantaran ieu mah lain deuk nyaritakeun rukun salat rukun deuk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek kitu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atau di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ge tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui bae geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ieu mah lebaran eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikan masalah tungtungna Anas urang di kiai-kiai Anas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah deuk naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo aju ngunci masjid mah teh timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urang sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teh diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu
Jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafik nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah. Angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali oh berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi. Terus baik kadituna teh jadi teu percaya badak loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya. Urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut teh summun qatil teh artina aya peurahan. Jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager. Kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya orang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadag lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting eta teh aya sumun kotilan jauh ngomongkeun doa ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah ieu nu geus kitu ngaranna kena peurah teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek ieu jaing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg deui ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tantangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tantangan guru ge masalah masa jeung teu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah ieu mah keur carita blak-blakan tuh masalah salahkeun ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru bae sia kunaon sia ngeridit mun hendak bagi dua atuh ya gos gitu masyaallah asup ka tarekat lain deui geus pembahasanna geus lain deui geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti kajen kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit geus tiris geus atuh henteu geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan make nanaon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna
balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikan urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudkeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae dek di luar negeri dek di urang dek di mana sing hade walaupun henteu naon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu kurang teu yakin ka guruna na ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah guruna kieu nganana kieu eueuh masalah tama kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin eueuh berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pan di dituna ge wa adnan nasib atas lim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon ai geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran kitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saengan sing ade kuari bah di Jawa aya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain kitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa ge al hikmat kajen ku kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing tenang perasaan aduh hareupan jeung guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapat terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek aya gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain kitu lain jasa besi aya ulah sanggilan guru thariqah ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi badak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung eueuh sholawat naon bae silahkan deuk naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah
emang datang kadinya doang sih makan nonton TV doang. Karesep jasa cenah ieu mah awak di bab ibadah atuh tah memberen pinarakaeun beus sia mah tinggal gitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kulo mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro neuk ngarapihan diri melalui satorikoh syariatna ge can becus syariatna ge can becus deuk lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang bertoriko beda ke bertoriko mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya naon geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeng dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayyin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya kieu nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ya aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna aya kiai nonton orkes bahkan ke panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai aing nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung ya nama ceri ulah ona yang di kiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut ke di pidato make dokter andesan SH na apa nya SH teh naon eta kecap teh SH ai bangsa ahli Allah mah muringis digitukeun teh ya Allah aing izin amat tuh ai ahli syariat kos kitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui itu ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul anti wali anti ulama ambalaya geus datang kitabna ge bidaul hauliyah jung sajabana ulah dianggap nu sekarang itu justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon
bahkan kaharep bakal loba nu malah santren. Diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ye jelema-jelema anak jelema gede loba nu malah santren eta diperhitungkeun secara internasional. Pesantren dah salap deui. Aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu? Anu ngaulahkeun haol, ngaulahkeun cinta ka wali, ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah. Boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan. Jebak batuk bae di dinya. Makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun. Tah eta pan pohara di Indonesia mah. Hese ieu dibahas ieu kuari keur beujana dibahas di dunia internasional. Ada apa di Indonesia? PKS teh ya, PKS Wahabi meleg-meleg eta teh. Ka eta teh ngan saukur setahun 2 tahun. Ka dieuna dibahas deui. Di Mesir teh dibahas, di Indonesia teh jalan PKS aneh. Mantak lamun aya kiai asup PKS, goblok bin tolol teh mah tuh. Batur teh geus ngabahas ku ari PKS teh. Wahabi teh geus asup ka pemerintah ku ari, tapi ku ari mandeg. Tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan. Teu jalan ieu teh ku ari teh. Geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bareu kieu kabehan teh mah. Harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren. Aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta. Itulah hese di Indonesia mah. Masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Gitu. Jeung ribut. Masalah. Di Indonesia eta kos kararitu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh heran. Asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo. Oh bener. Wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta. Naon eta? Inget nang wali. Nang wali beda bae nang wali. No kembangkeun marhaba anu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae. Dititaga tuh sia bae geus. Nanggulan marhaba aing mah panang wali. Deui make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah Bang. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh apa mun ditanyakeun eta kus kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu nah. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Numantak asal nang wali bae tuh geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gade ge. Marhaba ya. Coba bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba duit teh mah kos itu mah. Ikir carita ulah sembarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat Masya Allah ribuan manusia Indonesia marhaba nan gitu ngar Madura prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarawan, Banten, kabeh aya perwakilan. Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karari itu bae tah aya engkos gituan. Yo.
emang naon eta Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur urang pan ngalumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun nomor kadua la ilaha illallah teh kudu dicaritakeun ke manana kadituna mah Allah berbagai tempat engke kadituna mah Yahoo kaditu mah hu eta Yahoo teh di marhaba teh luhur Yahoo mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mah ceurik we kadina lain lalagan eta kos itu Yahoo terus tapi diamatin nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian make marhaba eta bakal sedih lain lalagan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ieu bage mun ruah haul sunan rahmat ampel masyaallah eta geus marhaba nu kara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum ti Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel masyaallah muringgak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali masyaallah entek dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparte PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nah naon ge PKS teh anak saha turunan mana sia mah maneh asup-asup bae ulah atuh organisasi ge deuleu lah silsilahna itu buatan saha kumaha gitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ye ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kaduana Epi Tamala uy bagus jasa ngaran biasana sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi waduh ngotak kuari mah tadi ngampung kuari ngotak aduh masya Allah tapi badai datang di rumah tangga itu bisa dipertahankan papirak Zaid jeung sarwiti teh nah kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun nah ieu mah kajadian anak teh gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emma bae beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering eta nu ngurusan teh fal ummu awla sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana moal beres naon sababna panai gering maki di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarak ge 10 menit ge sayang kieu deui atawa ngising deui di dinya coba bapana paling kuat sapoe sial budak pencit bae gitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama masyaallah sebabnya nama nu ngandung ban didinya mengsretan didinya dielap ku mana didinya ngompol didinya diganti ku mana bangun ieu budak teh hayang dielapan ban ku mana
Haju hamuriring hayang diais kumana mah. Coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana. Ngais anakna mah ke heula. Paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang ka dinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae. Masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama. Ngeunaheun. Tapi pan di urang mah kieu, budak gering ye meureuneunan kudu indungna. Wah gering bawa ka dieu. Jager mantap. Mun sabaraha? Kulu babak. Wah. Teu beres, guys. Si bapana ge waduh aing kena galedeg jager lagi. Galedeg nyasab. Aduh ampun. Atuh kos kitu jangan sakadedengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu. Wah gering dibawa ka dieu, keur cager mantap. Duit tilu dibere. Gas, dari tuh habak. Gas, lag-lag habak ka dieu, Gas. Teu hayang aing mah. Kadang-kadang biasa eta orang Cikupa ngomong. Atuh padahal teh kudu kitu. Oh ya budak butuhin pengurusannya ka dieu tuh. Padahal mah kula greget ka kakak teh tapi jai mah anak atuh heuh cek bapana teh ka aing ka greget gae ka anak mah teu meunang. Sebenarnya ka babawa greget ka bapa teh juga anak. Henteu ieu mah budak gering. Ayo geus atuh. Ieu mah ngan ngurusan doang anu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan we urang babarengan lah ja eta aya kene rantai. Yeuh. Kumaha juga anu sagala rantai segenang meuli mah heuy. Un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sorangan. Kitu amat teh bahasa jelema apa bahasa jin ceuk. Teh mah bayan mah mun gering. Ieu mah sabenerna mah sangat penting ye. Bab ieu kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah. Sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora kene. Incuan pepegatan. Geus incuan aya nini datang ka imah kula. Jeung nini ceuri keran aing mah. Enak nih, itu jenah bapana itu mau balik deui. Nih, atuh gua sering. Iya orang mana ya? Ini aja cuman teta. Iya kurang deh. Aya nu ngontrak urang Lampung, sok ngalalaga urang Lampung bae. Duit pake mah ugi bae kadenya. Kene aya aki-aki nangis umur sabaraha? Aya cenah 75 mah. Teu mungkin cak aing teh. Sok nyono teh cemburu. Ini cemburu. Ya Allah. Atuh lamun nyanana teh datang ka imam mah nyawa kula ge. Atuh. Kula di usapan mah nih kieu bae lah kuari mah mumpung hirup keneh jaki emang eta merada boga ieu duitna. Atuh geus sugan bae gairah dulu. Sok ngono teh. Ngajendeng pararae. Ya, ini. Insyaallah. Jadi cemburu mah datang ka kolot gaya. Padahal eta geus teu produktif kan. Atuh sapira ini geus malaya caian atuh. Tapi tetep bae cemburu mah terus bae. Masya Allah. Cintana pohara jasa ka aki-aki eta. Padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae. Jadi dia mengadu tonggong doang. Los kawin ka ditu tah. Tuh pung hayang kene itu nadaekeun. Geus kula mah ngadoakeun bae. Mantap naon tah nini ngomong gitu tah. Kanu jadi salakina. Kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun. Cak nini ceuli siang ngeunaheun ge. Masyaallah. Eueuh bae. Nawaran teh ka salaki eueuh. Ih geus nini ge. Taruhlah nu ngorang mah malaya nu nawar atuh nini. Jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung. Atuh tinggal diteruskeun bae. Geus lah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae. Geus kula ngadoakeun geus. Geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu. Geus mau masalah geus. Eta kan ngeunaheun eta kos kitu teh. Masyaallah. Aki-akina ge aya meureun ngaji ku hari ka dieu. Aduh, ampun. Nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihima. Kumaha lamun ridon si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun.
cek salaki teh cek papan alasan ajan gering aing ngakajan teuing riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indung nama ieu. Indungna teh rada binal deui ayeuna. Waduh bahaya. Geus lah di urusan dari wasaetik mah geus teu naon lah. Daekeun mandian, daekeun ngelapan mawa ka dokterna jeung sajabana, daek riweuh atawa aya pembantuan tinu saja nu kunyana dikondisikeun masalah nu penting mah terurus geuringna. Masya Allah rapih ieu kahirupan teh asa budak teh diurusan ieu mah pandi ka indungnakeun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus sagede polecap aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu cerik ku cerikna geus eueuh we datang budak frustasi aya aing si boga emak henteu boga abah henteu ieu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak aing di mana budak teh geus masa depanna suram budak teh Masya Allah coba lamun diurusan mah budak teh asa boga abah asa boga bapak asa boga emak nan mantak supaya budak boga rasa boga abah nah ieu diurus budak lamun men tadi teh isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere barang setik yang naon yang somai bere asalkeun cenah boga abah coba gitu naon teh uduk ulah uduk tapa budak tiktak tapa aing nyanana ngadar uduk tolol barang setik aya kada ulah sok ngadar somai bae ulah guys sia coba tileutik kurang rada masakat saeutik abah geus godena bagus sapoe dua poe saminggu budak teh aing si boga abah tante abah aing si kos kieu amat turunan baduy tah naon di abah malah mah budak ke kurang cek aya tukang bakso aya ngabaso teh tah ieu tah nya hok saseubeuna tah coba tah 1000 sia aduh masyaallah cak budak parah bageur jasa abah aing nitah saseubeuna bara duit 1000. Aduh Gusti Allah tuh diatur ku agama waharaja sarapi pengaturan ieu mah bener-bener sering terjadi sehingga dek jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di imahna zahir waila fa fi baitiha mun terido teu suka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaaheun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak kajen teuing susah gecak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak kunyaahna diperhitungkeun kurang padahal mah jang nyanana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing ku kumaha ge harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 mesti datang maka imah sia dahar kumaha emak ge hese ngan dihareupan doang ngadar angin eta kunyaah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana belaan nyen uduk nguduk jang anak eta indung teh kunyaahna teh seperti eta mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna buapana buang kawarah teh mah atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah ngeunahna doang aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta geus kitu teh masyaallah cak bikang heuh ade ge eta kiai pugulu di imah cenah geus kitu ieu keur carita pengurusan gering datang ka dinya masyaallah geus lamun teu ridho wa ila ya fa fi baitiha yakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna wa ini ta zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui
Karena pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna, mun kamari mah pan anak lalaki milih ka nu bapana. Kuari mah milih ka nu jadi indungna, pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa. Mantap wayahna mun anak lalaki milih ka nu jadi indung, manggakeun ngan fa indah lailan wa indal abi naharon. Tiberangkeun jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu limaktabin aw hirbatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa aw hirbatin bapana mapan bisa digawe biasa nyenan panah atau jadi tukang bas atau bapakna jadi tukang bor atau petani nanon atau dagang eta anak teh supaya nyahun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo kaditu ka pesantren bayan ku abah eta bapana kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sakola sia oh dibiayaan ku bapana kabelah dieuna mun masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kituna digawena bae hirpatin supaya budak kaharepna boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa sebab naon mali teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel sia cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah tah ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia har eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo bagan ku kolotna naik ya lamun lempeng kieu bae nya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebo nanjak sia na teu radag sia kebona turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos kitu loba nu kajadian naik kebo teu nyaho carana begitu kebo naik ragagnya na atuh hese eta dipagahan hirbah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikanyaokeun da ieu gas ya ieu gas ieu tanya ieu rem ta rem ieu kopling ieu gigi tanya kayu naik sia kade begitu nanjak teh turun gigi pan mbah endut-endutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji atuh katilukeun bae gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh emang gigi sabaraha ieu bah gigi tilu pan endut-endutan atuh tilu ge endut-endutan kahijikeun bae bah biasana komo hiji tilu ge endut-endutan eta blon teman nu magahana kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah kos kitu nya nanya gigi tilu bae modar motor di bejaan teh gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji jadi dipikir ya heueuh cak anakna teh depan kabalinger eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yuadibu yusallimu limaktabin aw hirbatin unzan ini tar unzan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan wa naron geus mun anak awewe mah kajen teuing barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mah ge bakal narapi engke lamun jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana
kabladieuna nganteh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun berang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke ka dituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae berang peuting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna ka dinya. Assalamualaikum salam budak aya itu budak ya jajan-jajanan itu iya yang jajan eta budaknya sabulaneun menang 2 pe beli gong salam budak aya tajang jajan 3 pe beli gong salam mana aya seri kayak mana lah jangan daripada 2 pe ka di 2 pe ka mending di dieu bae Kak itu masalah ya tadi ganu ngamimitian saha ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh waduh ya nggak masalah emang tadi nage kutunggu jandamu nah guys balik deh jadi bagus saya terus gitu mun aya maksud mangga tapi ya alal adat yang merah yaumin jadi sakali be 2 poe sakali lamun anak diurus ku indungna bapakna mun endek neuleuh marroh fi yaumin 2 poe sakali ulah kurang ti 2 poe ulah leuwih naon kitu ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe 4 poe teu naon ngan mun hayang ka pangijasa marroh yaumin 2 poe sakali fi yaumin marroh tak saropek bae lapi kulli yaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain heula anak lain kajian kuku mah lain heula anak unggal poe mah rindu teh mah kajian kuku mah aya saya 2 poe sakali wa in ikhtaroha lamun milih wa ini tarahuma lamun milih ka indung yang bapana ditanya olid sia ieu pan mama jeung abah pepegatan ndek kasa ja olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang milu jeung mah ka sarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapak hayang ye ieu mah hiji bae sia bilihna hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapak hayang ukri na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluarna mah sia jeung mah lamun nu kaluarna undian abah ye sia jeung abah atuh diundi kurang ukri fa illam yakhtar wallahu a'lam bissawab